DJ Kelvin Style Remix. Sayangku itu sukanya marah-marah kalau ku pasang status di Facebook di BBM-an. Kalau terus begini nanti ku ketinggalan. Sayang jangan begitu, ku tak mau kampungan. Gara-gara main Facebook abang punya selingkuhan. Gara-gara status palsu abang jadi jarang pulang. Gara-gara main Facebook abang punya selingkuhan. Gara-gara status palsu abang jadi jarang pulang. DJ Kelvin Style Remix. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu, klik loncengnya. Hei Tina, si Rere yang orang Jakarta. Oh, kurang gitu, Pak. Ih, daripada orang ngamen, orang bayi cuman nih nak. Oh, pengasal di Jakarta mah biasa masuk loba ieu teh pegawai ya. Hei, Rere mana? Rere mana? Eta keponakan si Desi. Itu nyaho kitu. Ieu ketinggalan, Iya, Sakit tuh Rere. keponakan teh Desi, ayah orang Jakarta. Di mana, Jin? Kayak aya jelema anak ka dieu. Ketangguhan we urang mah. Tahu coba. Kenalan we kenalan, oke? Oke. Bi, kadige. Oh, ajarnya kenalan dinya. Kami keur ngobrolkeun masalah pegawaian teh, ah. Geranjing gampang anak kadang keong amat. Oh, jing kebal amat lempang mah ka dieu. Ya budak dia mah teu kasabaran ji. Buang. Geus nahan kitu dia, ieu penting amat. Geus diuk heulan, coba ngobrol. Penting amat nih budak mah naon kitu aing teh ka dieu ngobrol naon kitu. Geus bi dengekeun heula. Amena kan urang dek nyar pegawaian, cek si budak ge aya cenah ge si Rere. Dari mana ji aing mah teu nyaho. Itu nyaho kitu kana si Rere keponakan teh Desi teh ya. Oh, anu Desi Rangda teh ya. Oh, eta. Anu selingkuh ka jeung salakit si Ida teh. Oh, eta. Itu nyaho kitu. Ayo ge siap. Ke urang nanya ke si Rere ke. Oh, sugan aya. Ih, ja itu deui jelema anak kakara ke diomongkeun geus aya. Ih, jauh jing. Oh, eta jelemana. Oh, eta jelemana. Oi, teh Desi ka dieu ge. Oke, Gran. Naon? Terus sih, Gran ka dia diuk. Naon? Iya, teh Desi rek mana? Kita keponakan teh Desi. Lan gitu. Teh, kan teteh orang Jakarta. Sugan bae pegawai di Jakarta. Oh, jak kami ngararanggur teh hayang gararawe ye. Komo salaki kami mah teh di baheula di imah bae teu gawe-gawe. Oh, diajak ngamen embung kapanan ogaheun diajak ngamen mah. Atuh embung lah bi ngamen mah ja isin. Atuh pegawai mah banyak, kalau hayang mah. Pakai ijazah teh teh. Oh, jeung jak mah teu boga ijazah, buku sekolah lagi sened. Atuh banyak anu teu pakai ijazah. Pegawai naon anu teu pakai ijazah. Atuh loba hiji. Pengen toge, dua menyon-menyonkeun kaleng, tilu ngecat es. Ya iyalah, pan teu boga ijazah. Ih, budak aya bepagawean kudu menyonan kaleng atau aing penyon kayak kebel-kebel mah. Menya emang bisa atau ge lempeng-lempeng. Terus lagi es bisa gitu dicet. Pan dia 4 embung ngamen ongkoh. Gawe pieu bae. Atuh bayangkeun bae, menya atau ge lempeng-lempeng emang bisa. Geus kage bisa. Daripada nganggur ya budak gawean bae lumayan. Udah ge kalau mau gawe ntar kontak aja. Saya mau nganter bibi dulu ke warung. Ayo ke warung. Pat kumaha Pat? Geus lah heuy mani ulah dijadikeun je pegawaian lagi aneh. Oh sudah kan terjadi mah enak balik heula burung. Kita tareh dohor tah sedeng deui ge dohor. Ibing ilu. Oh ayo. Himpat kepiluan juga mah aing bae aing ge anak nanti lo kepiluan. Ih, bodo amat. Geus lah pina bisi anak aing ceurik aing balik heula. Oh geus ge aing urang balik.
Enggak sedap. Ang Yugi. Ang kawan belah. Jadi itu shadow kok. Tidak, mau dia bacaan deh. Mana ya sardinnya? Titing, coba Titing. Oh, tuyul. Aduh. Mana ding itu si Ardinya? Botnya. Tuyul, tuyul. Tuyul, Ardi. Tuyul. Tuyul. Pak, aing menit ngamen, milu mau lagi ya? Ngamen ke mana Jing Bi? Tunggu kemana bae ngamen ieu? Ih, pokoknya sahmu. Ih, sanggup bae jamal boga duit. Itu bae mah. Bagus mau ngajak burung aing ngajak budak burung lah aing. Aing narik aingnya. Kan merinding aing. Ih, aing jadi laki aing kebelnya hak teu usaha-usaha. Apa aing jeung lalaki bae kitunya? Ih, aing nya ganteng, pasti loba duit na ieu mah. Usaha yang rajin. Aduh, aing nya ganteng. Ini, ya anak saya sih. Ayo naon, Pak? Ini ya anak saya. Dia lagi. Mana Jin jauh sasaha? Ini eta. Mana Jin Pak jauh sasaha mana? Ya Bi. Ih, aya naon tah si eta haliweu amat jauh sasaha jeung budak. Ih, jauhna naon jeung 4 tapi aing merinding. Ih, ya gelis Jing. Kamu selaki aing di imah mah nya? Ih, naon eta? Jauhna naon Jing? Ih, aya deui Jing. Dalam pandangan manusia, kau orang yang sangat bahagia. Dunia kaya raya, kemewahan yang serba ada, tapi tak pernah kau pikirkan dari mana uang kau dapatkan. Ku cari dengan jalan haram, tak takut dosa pada Tuhan. Neng, Neng, Neng. Astagfirullahaladzim. Enan Bi. Enan Bi. Ih, merasa
Eta si nengnya. Nona tadi takut lawan si Siwit Ahmad. Kenapa gitu udah? Ini rumah apa kuburan ya? Apa biasa saya di Jakarta kali ya? Bibi kemana lagi? Kok apa takut saya di sini? Merinding amatnya. Naon eta? Pan eueun nya. Aing merinding amat. Merinding. Takut. Apa tuh dalam ya? Kayak kuburan. Neng, pergi ke mana, Neng? Oh, apa saya kak? Apa, Mbak? Iya, eta jurik tuh majing. Naon jurik? Jadi lagi Mbak, kemana? Kok balik deui? Udah jelas sih si Mbak. Merinding. Kayaknya di Jakarta mah nggak kayak gini, tapi ini di rumah kampung. Kuburan eta mun lita imah. Diri rugian eta mah. Ih, eta mah marinding imah etanya dong imah kuburan aja eta mah imahnya itu. Terus anjing. Orang tanya baik ke si Desinya. Tanya baik ke si Desi. Man,